Jigana kana keterangan geus pada apal sieun saja mah nu ngarasa bungah kararek asupna bulan suci Ramadan maka diharamkeun jasadna asup kana neraka. Tapi kabungahna model kumaha? Reaksi bungahna saperti kumaha? Jadi tarapati ditepikeun masalah reaksi kabungahna. Sabab kabungah teh beda-beda. Aya kabungah ku reaksina ceurik tina akibat heubeut teu panggih jeung keluarga, terharu saking kubungah ceurik. Aya anu bungahna teh ejrag-ejragan, bolak-balik ka ditu ka dieu teu betah cicing saperti bujang jeung parawan arek rumah tangga. Sabab katingali indahna rumah tangga. Katingali baka mangih kangenahan dina rumah tangga. Tur padahal aya sebagian atau lolobana jama nu rumah tangga teh ningali kana masalah rumah tangga teh sari gunung. Indah katingali tinu jauh, adi dideukeuteun mah horeng teh di ancruban mah loba cucuk, kadang-kadang loba satogalak. Tapi da teu ningali kana etanana. Ta ayeuna kabungah asupna bulan suci Ramadan secara perasaan hate teh kumaha. Malah kan dina rumah tangga ganjaran ibadahnana teh beda jeung anu lelengohan. Lamun geus rumah tangga mah mun tadina hiji ganjaranana can rumah tangga, geus rumah tangga mah jadi dua ganjaranana, ditaekeun ganjaranana tina ladang rumah tangga. Ta ayeuna dina bulan-bulan anu sejen saperti bulan puasa nu matak lerasa atoh teh sabab dina bulan Rajab waktu pepelakan, dina bulan Sa'ban waktu miara, tangga dina bulan suci Ramadan waktu panen. Bungah tina akibat arek marema amal, sakur amal-amal dilipat gandakeun. Malah sanajan aya hoream sabab baka nandangan lapar jeung dahaga tapi teu ditingali etanana sabab ganjaran anu katingalina. Malah bakal ditungtungan ku Idul Fitri, Lebaran. Di dinya jalma bakal balik deui kana kasucian jiwa, lir ibarat hiji orok anu kakara lahir tinu jadi rahim ibuna. Jigana kabungah eta dirasakeun ayeuna sabab kabita ku pirang-pirang ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala. Tapi saleresna ari ibadah mah ulah karana ganjaran, tapi hoyong ridho Allah Subhanahu wa taala.